Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wilujeng pepenak deui sareng Karena si jago uli. naon eta? Kumaha daramang barudak. Alhamdulillah tanya wami dina dan ayeuna urang sadayana menuju Kayaknya lagi ngalamun tang sehat walafiat. Hamburannya milu nyarita juga dewek. Mudah-mudahan orang sadayana senantiasa aya tina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Amin tepot. Alhamdulillah ya hari ini saya sedang berada di kampung Sindang Heula gitu ya. Ini Sungai Cimanuk yang beberapa waktu yang lalu pernah terjadi banjir bandang yang kedua kali gitu ya. Ini airnya di sini juga banyak pohon-pohon. Kalau bahasa Sunda itu pohon muncang gitu ya. Ini pohon kangkung buat sayuran ya. Nah, Ai kanu leutik waktu lain pohon sujang tuh paling oke tanaman beureun. oh mohonnya tuh tepatnya Rios maksudnya teh eta tadi teh. Pohon mah tuh pohon kelapa, pohon durian, pohon beringin gitunya. Teu aya nu nyebutkeun pohon toge. Jadi para wargi sadayana simkuring di channel non si jago ulin gitu ya. Channel si jago ulin dalam rangka iya kan nyobian namanya nyobian tuh tinggal dah herang teh nama tester tuh ini area sawah yang belum ditanami gitu ya. Itu para wargi aya saung tuh ngebul tuh eta mah sanes kahuruan tapi aya nu nuju masak. Bagaimana kalau kita samperin aja ya, siapa tahu lagi ngaliwet sugan atuh aya milik nanya. Tuh bos ini asli bukan rekayasa lah betep euy. Kita samperin ada apakah gerangan di saung yang sedang mengeluarkan asap. Jalannya kepada dia bos.
Ini kali Cimang. Lain kalinya tadi. Maaf, salah. Assalamualaikum. Ini pernaon ya? Kepasakan? Ini gorodeknya oleh. Kamu apa, Bu? Harus belajar akhirnya. Kade deui. Ai gitar di mana gitar? Gitar. Iker bobeuleum naon, Budi? Bobeuleum naon? Oke, mau kopinya jeung udut siap. Bud. Baik. Kita lihat. Dia itu hampir sebatang kara, Bo. Coba kita lihat. Koek. Coba kita baterai ya. Dia sedang masak sesuatu. Itu ada api ya. Dia sedang mungkin dia sedang masak sangu atau masak mie ya. Ini bukannya mau kepo ya, tapi sampai meletak di begitu. Ya omongan. Jadi beliau itu adalah bisa dikategori sebagai, kita lihat. Ampun Gusti, ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya kira Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri supaya lebih yakin bahwa ini bukan satu rekayasa. Ini adalah suatu kenyataan barudak. Ternyangka aslina lagi. Jadi yang sama sebagai membuka aib gitu, tapi tos katinggal terutama ku sim kuring ternyata masih keneh aya itu, bahkan seueur jalmi anu calik atau tinggal di tempat yang sangat tidak layak, terutama eta neme anu katinggal saung ai manawi teh itu teh saung katani. Ternyata sanes saung katani tapi emang saung tapi anu sok diange saja dinten ku jalmi anu tadi teh anu kaluar tina saung tah kumaha. Mangkana upami urang senantiasa ningal kasaluhureun dina perkawis dunia mah peka kurusukan kieu kadang-kadang teu aya syukurna ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami ningalkan bawah jeung tadi teh maka urang teh tos langkung ti ceknya bumi wewek teu kahujanan teu katirisan
teu kapanasan gitu nya. Coba anu tadi sok mun hujan pasti katirisan, upami panas kapanasan gitu nya. Sok tapi si eta jalmi teh tara mengeluh sae gitu nya. Janten leres balawali sadayana bahwa Ebeng jalan dia dia. kabagjaan teh dongkapna sanes mun hungkul tina seurna materi, tetapi dongkapna teh Ya nuturkeun eben jalan dia. rasa syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sok sanaos materi sakedik upami urang syukuran ka Allah mah, maka urang teh akan Siap. tanpi baris ngaraos Jangan dia. baca gitu nya. Bisa naiknya. Nah, upami urang sok sanaos seueur harta seueur harti gitu, seueur tahta seueur tihti gitu nya, tapi urang kirang syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ngarasa kirang gitu nya. Eukeur mah duit teu boga, jabatan teu aya, pangkat teu gaduh, teu syukuran deui kalau geus eta mah katuruk katutu Rongkat barudak sudah di jatuh rumah. tertimpa tangga teh ya gitunya, ketingang emer deui. Deui urang pedih di pangeran deuleu ribu moal aya kabagjaan barudak. Nya cek ajengan kayak dengan osok didakwahkeun cenah naon cenah ala bidikrillah tatmainul qulub gitunya. Sing sajalma anu loba nyebut asma Allah atau ingat ke Allah, niscaya hatena bakal tinangtu dipasiean katenangan gitu lain nya. Mohon leres gitu pisan pot. Gening aya pot dina aja teh naon, dina hartosna teh geningan saupama seorang jalmi gitu nya anu sok ingat ke Allah atau ke pangeran dibandingkeun sareng jalmi anu tara ingat ke Allah, eta teh seperti atau sapertos anu hirup jeung nu maot di sisi Allah. Eta teh naon dalilna teh potik Si Hujang mah pot-pot weh. Emang kenapa taon? Itu geus betelkeun cepot. Sebutkeun langsung. mohon atuh pot pot mohon atuh sok atuh pot. Naon tah dalilna teh tah? Amun teu lepat mah eta teh nyaeta masalul ladzi yadkuru rabbahu walladzi la yadkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit gitu cenanya. Eta ge cek bejati ajengan dewek mah teh nya. Jadi lamun jelema gitu atanapi parmisalan sahiji jelema anu sok inget ke Allah atau dikir ke Allah, jeung jelema anu tara dikir atau tara inget ke Allah, eta teh seperti jelema anu hirup jeung jelema anu maot di si Allah kitu cenah. Eta ge beja dewek ge beja diajengan kitu dah. Urangnya bisi salahnya tanyakeun deui ka Allah ka ajengan leuwih pararinter da eta mah dewek ge beja ti ajengan. Tuh geningannya teu nyangkanya mang teh pot geningan pinter ngadalir kisah. Ya alhamdulillah tuh aya we sasieun sabeuneureun mah
eta ge hasil nutur-nutur guru dewek nyata guru dewek teh Ustad Tani Ajengan Maman Kamandanu gitunya.